baru mau mulai Tiris bu tiris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katingali tiris nate ngajawab salam lalauna. Serua tadi tadi janjian itu jam 8 langsung naik ke nunutan. Asa kurang semangat. Tapi supaya semangat jawab salamnya, supaya kompak tur kencang jadian deui. Jadian lah. Suara awe hungkul. apanya Bapak-bapak belah mana itu? ada Pak. belum dibagi nggak tahu bagian berapa Uihan deula Pak. Ande Uihan deui. Ngerah ulah tetunduh marah tetunduh. si Abi kejepit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'matillah, wa syafa'ati ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Wa billah wa Allah wa illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma iftah lana bi futhil arifin. Amin. Allahumma ansurna fa innaka khairan nasirin. Amin. Waftah lana fa innaka khairu fatihin. Waghfir lana fa innaka khairu ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa nazilna minal qawmil zalimin. Wa nazilna minal qawmil hasidin. Wa nazilna minal qawmil kadhibin. Wa nazilna minal qawmil munafiqin. Wa nazilna minal qawmil musyrikin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Alhamdulillahi rabbil Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi autini mahabbataka wa ma'rifataka. Sikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sugrining puji anu sampurna oge pangalem anu sagemlengna eta tetep kagungan Allah anu parantos mikaulas ka abdi-abdina oge anu parantos maparin nikmat ka urang sadayana sehingga urang sadayana tiasa ngariung mumpulung patepang wajah di mahfalah anu mulia nyaeta dina raraga acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungguh Allah hungkul anu parantos kersa musik malikeun ka urang sadayana dina siang sinareng wengina. Oge mungguh Allah hungkul anu parantos kersa ngalengkahkeun urang sadayana ti bumi dugikeun ka ieu mahfalah. Patut urang syukuran ka Gusti Allah ku carana urang taat ka Allah Subhanahu.
Tuhilap salawat sinareng salam anu utami mangga urang sanggakeun bae ka junjunan Nabi urang nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngawarisan ka urang sadayana dina perkawis ajaran agama Islam. Tuhilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in minat tabi'in tugugikeun ka urang sadayana anu mudah-mudahan urang sadayana teras tur tumut kana ajaran ti mantenna dugikeun ka yaumil akhir. Amin. Ari doa teh aminan atuh. Kunaon kudu kompak ngamina model kieu. Mang Iwan bogoh ka orang Cigebar punten di contoh. Dore bogoh teh tapi eueuh nu wau ngan wangun teh ningali hiji awe teh eta we mojangna teh. Rek ngomong era eueuh nu nyambungkeun mah tah kira-kira rek nyambung mah. Oh, tapi lamun misalkan Mang Iwan teh rek Pak aing wawuhan di Cigebar teh. Eta Mang Dumen. Terus weh diwawuhkeun mun diakrabkeun diangkrokeun jadi weh Mang Iwan teh jeung orang Jakarta jeung orang Cigebar teh. Tah model kitu ngaminan doa teh. Jadi kalian amin dah. Aminan ya. Balikan deui. Mudah-mudahan orang teras turut tumut kana ajaran pimantena dugikeun ka yaumil akhir heula ka amin. Pancan beres meureun. Cing konsen ulah tunduh atuh ah. Oh sarua man ye ge kudu tunuh. Konsen heula. Geus akhir karak amin gitu. Jadi deui konsentrasi. Ulah ditu bapak-bapak, konsentrasi. Aminan itu doa ulah luarga ka itu ka dieu. Mudah-mudahan orang teras turut tumut kana ajaran ti mantena dugikeun ka yaumil akhir. Itu meni ragu-ragu kita ngaminkeun doa Gusti Agung ya Allah ya Rabb ya teh ngimban hati. Ampun Gusti aya doa. Ya. Panya rek diulangi deui sakali deui. Sakali deui teh. Sakali deui. Sok salah keneh bae turun kuring di doa. Pusing. Ya. Para hadirin sadaya mudah-mudahan urang sadaya nanti teras turut tumut kana ajaran ti mantena dugikeun ka yaumil akhir. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Al-hadin ya kulli amni salih wal hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wal hadratin sahabatul hadratin qad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad hadratin Sayyiduna al-Mukarram Syekh Ahmad Sayyidul Waqatul Arifin Abahanam wa sulihim wa buruhim wa lisasilatihim bil barakah sahabat Rasul azmin uzan wa ila hadratin ahli kubur Zakaria bin Ajmul uzan ne Haji Asyah bin Haji Safi wa sulihim wa burihim wa lislim wa syabana wa barakatuh barakah sahabat Rasulullah zain sallallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Dulur sadayana ari jelema teh dibagi 4 golongan. Naon cenah? Jalmi dibagi 4 golongan. Tuluh sami. Jelema teh dibagi 4 golongan. Ji 2 tilu. 4 golongan. Oh, mungkin jelema teh ulah ka 4 golongan. Nah. Kali deui hari jelema teh dibagi 4 golongan. Nah, jelema teh dibagi 4 golongan. Mobil khusus ka pangresana al-mukarram al-muhtaram para kiai, para ustad, para ustazah, para asatid, para asatijah, para ulama, para kasepuhan, para tokoh masyarakat anu teh hilap dipihormat ku simkuring nyaeta pangresana Kiai Rahmat Dimyati selaku pengasuh di Madrasah Iqra sinareng reng-renganana. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan mantena teras tamih-tamih kabarokahanana amin.
Oke teh hilap alhamdulillah urang kasuntingan nyaeta ku panggersana kiai nyaeta ketua MUI kecamatan. Alhamdulillah mudah-mudahan mantena teras tamih-tamih kabarokahan ilmuna amin. Oke dicembarkeun manahna dimuliakeun dunia sinareng akhiratna amin ya Allah. Oke teh hilap sahabat simkuring panggersana kiai ajengan Ahmad Safari alhamdulillah mantena aya di payun urang sadayana para sahabat hadir sadayana alhamdulillah mudah-mudahan mantena sadayana tamih-tamih kabarokahanana tamih-tamih kamuliaanana dunia sinareng akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh teh hilap ka Bapak aparatur pemerintahna nyaeta ti Bapak Ustad RW alhamdulillah mudah-mudahan tamih-tamih kabarokahan. Amin. Bapak Kades aya Bapak Kades aya Bapak Kades aya teu aya di imah nanti aya mah lillahi tua aya di imah. Nah mudah-mudahan orang doakeun mudah-mudahan mantena teras jembar manahna sehingga teras ngarojong kana kegiatan keagamaan amin. Oge teu hilap atuh ka kasepuhan simkuring ka guru-guru simkuring di dieu mudah-mudahan punten simkuring mah ieu mah lauk buruk ngilu ngojay we ieu mah ya lain erek tahu siarek ngawangkong penting ieu mah daerah guru simkuring dan ngaji simkuring mah di mana masantren ge henteu ngaji ge di dieu diajarkeun ikro naon teh abatasa di dieu diajarkeun kitab koneng di dieu di Bogor masantren cenah bejana henteu boro-boro masantren kudu make biaya baheula hayang masantren teu boga geus we kuring teh hijrah ka Bogor kumaha tuh ngajina kitu we jadi santri kalong kuring mah. Nah, mudah-mudahan we sok sanaon sasieun sabeuneureun mudah-mudahan adu manfaatna amin. Teu hilap kapun biang nyungkeun bidoana mudah-mudahan mantena teras dibundel ku rahmat Allah disehatkeun salamina oge dimuliakeun dunia sinareng akhiratna anu perlu dimuliakeun ku simkuring selaku anakna mudah-mudahan mantena ku Allah dijantankeun ahli jannah amin. Amin. Barokah suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Mungkin tehina ka para panitia anu parantos nyabikeun wakaf parantos simkuring diulang ka dia alhamdulillah hatur nuhun pisan kana kapercantenana mudah-mudahan para panitia sadayana ku Gusti Allah dikumpulkeun di jannahna Allah di surgana Allah di amil akhir amin ya rabbal alamin. Oge hilap ka MC anu parantos neme ngatur acara sehingga simkuring biasa ka panggung ari MC teh naon cenah bahasa Sundana Bu MC teh bahasa Sundana protokol ya protokol simkuring pernah ku MC dijieupkeun ku protokol waktu acara intinya eta tausiah anu bade didugikeun ku almarhum nyaeta Senaki Neci Ustaz Santang almarhum erek almukarom meureun tadi nama jadi almarhum salah Allahu Akbar ieu dewek geus taeh ge cara nama lainnya parawan salah patah urang ge ulah lepat nyebatkeun protokol teh Bu Pak ulah lepat nyebatkeun protokol ulah pahili jeung lauk asin anu dietaan geuningan teh tongkol jeung mah protokol ulah pahili di jeung jalan lepas landas naon ngaranna jalan wah ibu-ibu nu pinter jalan tol ieu mah protokol ulah pahili bisi salah saya protokol jeung ulah pahili jeung nu sok ngagantung dina polisi eta naon pistol ye setena mereka cida-cida deui meureun ngahulang eta polisi ngagantung ge pistol ieu mah protokol kada ulah pahili pangalaman simkuring mah pahili ya gitu oge ulah pahili jeung anu ngagantung hadapan bedug naon kok eta ibu-ibu di malah linter kana kol mah ampun tanya ieu mah protokol mudah-mudahan protokol MC pengatur acara di tami-tami kabarokahan dijembarkeun dijadikeun jalmi anu soleh tur dijadikeun ulama angkin kapayuna amin ya rabbal alamin. Hadirin dulur sadayana tadi cenah ari jelema teh dibagi opat gong ieu mah arek terus ngebut ieu mah anak kuring langsung balik ke Bogor jelema teh dibagi opat gong
Naon cenah nu kahiji cenah Ustaz euy. Dalam kuring lain Ustaz acan jadi bingung jadi mikirnya. Kumaha nya bingung bae lah. Hubungan disebut Ustaz. Disebut ayat kinesis di mana abdi eta teh ngariung dina forum silaturahmi asatid dai Bogor disebutna bilalina kinesis Bu. Upami ka mana kudu make eta ngaran kinesis teh cenah. Mun teu make awas keluar tina dai Kota Bogor. Aduh berat ya cara nama. Nah disebut kinesis teuing. Abdi kita apa? Pedah ku sponsor seperti bere gamis eta mah maneh mah nyetis wae sila pakaian teh. Padahal menang mere, enang beli da teu peduli. Nah, sugan mah di dieu. Ya balik pikiran mau meulikeun. Aya jalma teh dibagi 4 golongan. Cenah nu kahiji golongan jalma nu gede milik, gede rezekina. Naon cenah? Gede milik, gede rezekina. Anu kadua gede milik leutik rezekina. Naon cenah? Anu katilu leutik rezekina, gede milikna. Nu kaopat leutik rezeki, leutik milik. Nah, jadi lah, kembali lah tengikeun we na mah. Aduh, mesti. Mesti nama maka yang gede. Kemudian pas disuruhin itu bisa seri ya. Videoan. Ya. Nu kahiji cenah Ustaz gede milik gede rezekina are jalma nu gede milik gede rezekinya eta jalma nu hartana loba, mobilna mewah, imahna megah, emasna rembel. Segala rupa we duit kepokan. Gede milik. Jeung gede rezeki caritakeun we di dieu teh ngaranna teh nyaeta Mang Wewen. Ai Mang Wewen teh imah megah, mobil mewah. Amin. Duitna ge ngalimpah ruah miliaran. Amin. Bahkan mah istrina nambah deui lah. Aing carekan Dewi balik pegat. Eta Mang Wewen imah megah, mobil mewah, duit ngalimpah. Dar aya panitia sunatan masal sumping ka bumi Mang Wewen. Tok mari kulo Mang Wewen mohon. Jang iya biasa ieu proposal teh. Iya sunatan masal kabeh apa serba oh jadi. Wih ustaz geus di amat ieu 1 juta. Tambahan ku kuring. Para kabehanana naon 30 juta tah dikeun 30 juta jang panitia 10 juta jang nambahan kiai 5 juta tuh eta teh gede milik gede rezeki. Nah beda Ustaz aya milik jeung rezeki beda atuh euy. Kumaha contoh ieu contona ieu mari terus mempeng ngalir. Contona kieu Mang Wewen boga tanah 2 hektar. Amin. 2 hektar terus dia jeung Pak Ustad RW ka dia naon ka dia dirasa gedung naon yo boga tanah nu 2 hektar di kulon arek dijual sabaraha jualna dijual we pokona mah bae 1 miliar oge lah jang naon jang ngabangun pasantren di kampung Cijeruk. Amin. Jual we dijual tah ku Pak Ustad RW teh dari damalkeun plang dina plang dijual tanah seluas 2 hektar milik Mang Wewen. Hubungi nomor HP 08 genap 7 hiji genap. Pengerah gampang kan dia diapalkeun betul. Tah dina tanah ditinggali dirinya dijual tanah Mang Wewen seluas 2 hektar milik Mang Wewen. Eta milik apa rezeki ditulisna? Milik. Oh manya atuh didinya dijual tanah seluas 2 hektar rezeki Mang Wewen. Mantep pangannya lain betul. Ngerti? Artos Bu. Jadi ari milik mah barang anu can dipake sedekah. Ari milik mah cek ahli toriko lah barang anu can dipake karena jalan Allah. Tapi lamun geus jadi rezeki cek ari ulama toriko nya eta cenah barang jeung harta anu geus dipake karena jalan Allah. Mang Wewen pikiranna, tanagana, duitna, brek ya karena acara ieu berarti Mang Wewen gede milik jeung gede rezeki. Aya nu kitu orang dia. Ya.
Alhamdulillah. Jadi nu kadua jalma golongan nu kadua nya eta gede milik leutik Kris. Mangawen deui gitu contohna ieu contohna. Nah, contohna si Tukiem. Bisi aya nu ngaranna di Jepri aya nu Jepri. Tuh tinggal. Aya teh nu ngaran Jepri. Wah, bae ngambut heula Mang Jepri. Mang Jepri harta ngalimpah, imah megah, mobil mewah. Terus panitia ikro sitakan masa tanda assalamualaikum bumi Mang Jepri mohon bae naon. Ieu Mang Jepri sunatan masa lebih April. Oh, sabaraha? 30 juta. Mobil mewah, imah megah, elek kece 100.000. Nah, aya begitu dia aya. Aya. Allahu Akbar. Demai. Cah ge beunang ngobrol itu. Ya. Berarti eta teh jalma anu gede milik leutik Kris. Lamun imah megah mobil mewah kelek kecek mere 100.000 bakal di akhirat kan 100.000 di mana maut eta Mang Jepri yeuh nu senang saha? Pamajikan bener tuh dibawa teh mobil mewah, moal imah megah, moal pamajikan gelis, moal maut mah kain kapan pamajikan milu mah moal setenus bunga mah pamajikan Mang Jepri mah di alam kubur. Jepri harta saya sabaraha so anu mana pakai naon 100.000. Naon 100.000 teh ama kuring sodako beladung atuh bener tuh. Naon yang beladogan gak ada 400 kasti berat kerja man korek karena sodako loba harta gak ada 400 kasti tina kitabna dibejakeun kitu usahaku malaikat munkar wa nakir beladung modal ente kita dalam kubur mah teu paeh-paeh teu seuteut dalam kubur mah teu paeh-paeh bagus wah geus kituan oge mata nolol kita paeh kitu ceritan we dalam kubur mah sia panuju aing bener teh nu korek depan orang dia mau balaladur bener. Oh pan teu pae kostum Jerry geus digantri plek kituan hirup dalam kubur mah. Mereka kumaha bener teh atos bu anu senang saha pamajikanna jeung tatanggana para bujangan-bujangan anjay sok orang anu mah dibahas ayeuna naon cenah aya rana beunghar para butkeun Mang Jepri dalam kubur kumaha ngege curug wah aduh aing mataku boga yo boga harta teh buru-buru salurkeun karena jalan agama brak hutan asa bruk dapil apa bruk yang pasantren bruk aya santri ide loba unggah bulan pere tak naon santri ngaji ngapoe maca Quran di mana urang maut terus ngocor tah gitu heuh dan langgeng mangke atuh lain dia Gusti waduh ya pada kuring mah teu kaya na wah teu boga naon sok matak barere yeuh mun teu boga udah hayang gede teh Allah anu kadua kali lu heula sini anu katilu nyaeta jalma anu leutik milik gede rezeki caritakeun Mang Opik baik di sorangan udah contoh contoh ieu mah contoh Mang Opik teh naon atuh da gawe henteu bae sarebutan anu nitah gawean anu teh cicing we mah nama teu boga duit teh ngamentakan anjeukna ka dulurna da eta mah teh eta panitia eta santri ikro tapi ieu Mang Opik naon di proposal teh sakieu jeung sabaraha 30 jutaan tungguan isuk pake tode buru kaditu kadiu bro pamajikan mah rek hayang meuli loli eta hayang meuli es krim anu 5.000 kok teh berek da naon cicing budak ngaek teh hitan masal bro baraha ta teu karasa ngapoe eta menang duit bigeun teu minggu kamari menang duit bigeun balik ti Bogor menang duit bigeun ditanyakeun tah da hayang aya bawaeun pikeun Bang kikieu ante Mang Opik teh lain beunghar lain tapi naon cinta ka Rasul cinta ka ajaran Nabi Muhammad sallallahu itu mah balik ke mana bawaeuna loba leubeut itu
Eta leutik milik gede risi. Berarti nu kapat ya kapat enak. Apalkeun atuh. Nu kaopat. Capek. Geus obatnya pesenan maloba itu teh ngabas teh sarupa. Nu kaopat geus opat we lah. Jauh teuing ke Bogorna. Sabaralila tuh sabaralila kuring ngaji aja. Sok. Tuluh mah kira-kira. Sabaralila sok. Tapi jam baraha kira-kira. Jam 1 ya sugan aing dalang ngan aing atuh eta mah. Ngadalang yo pinu-pinu lila-lila teuing mah jang aduh. Ya. Abdi mah ceu bu teh akang para guru sadayana yo para santri rek lila rek sakedeung ngaji mah yang penting balik ka Bogor mawa amal Allah. Amplop kerakeun aing dionang ku adi banyak kumpul. Allah Akbar mawa amplop atuh jangan geus dicak ayo. Berarti arudunan dinu hadir kudunan kabeh. Sak kembali atuh. Ya, penting mah mawa cek guru bala sia lamun jadi dai ulah sok ngangga amplop pamali. Teu meunang. Haram hukumna dosa. Eta mah naon sababna eta mah ustad mun gede tingali heula ditanya heula sabaraha ongkosna teh. Teu meunang teh haram. Uring mah tara digituan. Teu kana amplop teu beuki teu. Jerokna henteu saya mah yang penting mah jumlahna. Oh atuh namanya ilmu teh yang murah mareh nyencat teu meunang kitu sih teh murah mareh mana jauh kan itu teh kembali ke live nu kaopat golongan nu kaopat nyaeta jalma anu geutik milik leutik rezekina naon cenah Letik milik letik rezekina nu kumaha pagawean teh keur mah teu gablek gawe pagawean nguseup jeung gaple sudak seutik meunang tina gaple bikeun ka inu mana pamajikan aduh Gusti ngode nguseup isi cai kieu we ningalikeun umur teuing zikir teuing teh umur kieu we aja dong kieu. Pada mau maju atuh nu nguseup mah. Sok. Maju mah teu terus ka kulah. Iya. Kieu we ningalikeun umur maju we bubrah we kieu terus. Aya panitia ikroma wa. 30 juta. Boro-boro aing mah. Bagawe ge henteu aing. Berboyang gitu dahar ya Allah ya Rabb dan kitu teh leutik milik leutik rezekina kahartos Bapak Ibu harta eta muqaddimah di simkuring insyaallah moal lami-lami ieu ngaos simkuring nya simkuring bade ngawangkong moal ngaos mah seueur guru simkuring ahli bayan ahli pantek ahli tafsir ahli alat sareng di dieu harara diri sadayana simkuring mah alarapaleun kabeh ge ngaji na di dieu nya bikin kemana di mana lagi apaleun pasti ngeun ieu mah itu cek simkuring oge hitung bebek milung ngajay lah gitu nya hadirin dulur sadayana dina wangkongan wengi ieu tadi muqaddimah berarti nya 4 golongan wangkongan dina wengi ieu cenah ge cek si Saden Santang cenah beran orang dia begitu apalnya kurang judulan saya namun sebelum judul sok perek ngaji medrak dak cek kupingkeun ieu contohna kieu aya Ibu Mumun Bu aya ngaran Bu Mumun di aya namun nami mudah-mudahan Bu Mumun jadi ahli surga amin. Namun nami Bu Mumun, iya Bu Mumun. Sarogenan teh teu tiasa angkat ka ieu hadiran cek sarogenan kieu kamu. Pan nyebutna ge ayam. Iya bebek. Kamu berangkat aja ya ke tablik akbar tuh di madrasah Iqra. Aku lagi muriang. Oh ya udah cenah. Ya udah atuh bebek ya aku yang berangkat ya. Wah, saya Bu Mumun teh angkat Kak
Ke madrasah iko acara naon? Tablik apa kebumungan dicelek ka dieu. Duh. Beres we bumungun teh. Uih deui cek carogena ditanya. Ayang, iya bebeb. Tadi ngaji tentang apa? Lah gitu we. Gitu. Atuh si ai kitu mah cicing we deui imah daripada ini mah. Sarua teh ngeuk mah keur muruyang kieu mah. Betul. Tah atuh angkat ka dieu teh urang judulan mudah-mudahan atuh uih teh apal judulnya. Was ditanya teh ku caroge naon tadi teh judul? Naon ngaji teh? Tah ieu gitu. Tah ayeuna mah urang judulan. Wangkongan ieu. Abdi nya judulna nyaeta Mahabbah Kuncina Ma'rifat. Sok hiji dua tilu. Apa? Kira-kira apa maruhi ke bumi? Beusi anu elodan ditajong anu poho deui. Jadi judulna teh cenah naon? Ibu-ibu wae lah dia nu resep mengajar awam teh mah aduh aing sarare SKB. Apalkeun? Jadi pas eta bimumun kuih ka bumi ditaros ku carogena. Bebeb apa tadi bari muriang tuh maruru ngaji apa tadi teh sausana sat santang di mana di Bogor nah ada aing masa apa teh budak dia leho baheula naon ngajina nih eta mahabbah kuncina marifat naon cenah mahabbah teh dak diterangkeun gitu atuh urang teh balik ti dieu teh apal judul teh jarawat atuh teh ampun Gusti kitu dararundu urang teh balik ti dieu teh apal atuh, jadi judulnya naon cenah tadi? Mahabbah Kuncina Ma'rifat. Ji dua tilu. Mahabbah Kuncina Ma'rifat. Nah, itu. Nah, judulnya buat Mahabbah Kuncina Ma'rifat cenah Ustaz. Yo, tadi cek ketua MUI aya mahabbah bi makna warahmah, aya mahabbah bi makna ittiba, aya mahabbah bi makna poho deui. Betabaan ala poho deui gua. Intinya da ikuring, da jeung thank you, ge jeung ngobrol, ge ngadenge. Da ieu dina kitabna eta mah. Naon urang teh mahabbah teh ari mahabbah teh cinta. Ari cinta naon ya? Hah? Cinta naon? Cileuhna mata. Cinta teh naon cinta? Cileuh. Urang pun arapana cinta. Cinta Bu, cinta. Cileuhna mata. Cinta aya nu asuh-asuh cenah. Cinta mah cileuhna mata. Cileuhna mata rametek wa. Gitu. Ya. Mau beres-beres berita. Ya. Ari mahabbah teh cinta ka saha urang teh? Ka Rasul urang makana urang nganyakeun maulid dina wengi ieu teh sareng hitanan masa ka taun 24 jeung para yatim piatu urang teh cinta ka Rasul saha Rasul urang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah cinta urang teh ka Rasul. Naon ari ma'rifat? Naon ma'rifat pan ari ma'rifat oh ini mah kabeh oge kan boleh cijung mah. Ya? Kalau sok baca wa ma'rifataka naon artina teh? Hah? Naon ma'rifat? Buru atuh ieu capek ngawang deui urang dieu mah tawadu kabeh. Anu mung ngatingali pinterna. Dan kieu kieu pada waktu dulu pinter nyaho. Bae atuh lah. Ma'rifat teh naon ari ma'rifat teh wawuh kenal. Wano eta mari jadi mahabbah kuncina mari ari cinta kuncina kan ari cinta kuncina wow lamun teu wawuh mah wa maneh nyebutkeun cinta ujug-ujug ka awewe sadi sebut belegu atuh ujug-ujug kan teu wawuh teh naon ujug-ujug babe I love you sugan PA kalau laki sebut teh ini atuh awewe oke wah mungkin mata kudu wawuh hari kanu wawuh mah kanu kenal malah mun geus kenal ka awena teh geus kenal geus nyaho seluk-belukna pasti si awewe oge bebeb I love you
love you too. Aduh, gagah bener gitu. Ai kenapa? Ai wawuh mah naon oge geus wawuh mah geus kenapa geus cinta deui ditambah ku cinta naon sagala rupa ibu bapak ai ku cinta mah ka salaki cinta ka budak cinta di sagala rupa lah tuh nya aya cinta bi makna warohmah model kieu model kumaha kieu urang jelasin saeutik mah cek dina kitab leucing sugering yo cing Bu Mumun punten Bu Mumun cing ahli surga namut deui ya punten sugering ngadeg di sawisna Bu Mumun gaduh murang kali lalaki pamegat ku yuswana 4 tahun cek Mang Jepri salakina pas isuk-isuk jam 6:30 ka kamar eta anakna teh ngaranna teh si Ronaldo bae atuh daya mah contoh Ronaldo ai ditinggali si Ronaldo ka kamarna Ronaldo eueuh si Ronaldo kamana si Ronaldo mi adil mana nah, si Ronaldo kemana tinggal si Ronaldo di kamana nya ya Allah ya Rob si Ronaldo kemana ayo teh si Ronaldo udang sare teh langsung ulin ka kebon wah dipipir teh lu kebon sampul kecil we ngacak taneuh udang sare can mandi rame tek keneh oleh hok keneh eta mah Bu Mumun ningali anakna can mandi udang sare ngamak teh kira-kira moal atuh nu jadi indung mah kalah ieu tah anak teh. Ronaldo si raja. Aduh si ganteng, si kasep bener gak? Padahal marametek ieu teh cudang saretan si beungeut lehok keneh can dimandian tapi teu we ku indung mah si kasep si raja. Pokona mah si calon presiden tuh. Itu geuleuheun teh jadi indung ningali lehong amai. Geuleuheun teh jadi indung ningali rametekna eta cileuh. Henteu nu padahal mah disebut raja, si anak raja padahal Mang Jepri mah sok ngojek hungkul lain raja. Bener gak? Tapi di bangga-bangga aja budak. Si anak raja nenen. Nyamun orang dia mah kuring bagi susu mata kina yang susu baru barokah betul bekah bujur bekah susu sunah Rasul mah 3 kali deh sekali deh alhamdulillah nuhun panitia ieu mah kapalan ira sekali deh gimana gacek bahasa Sunda mah nenen teh nenen susu. Laras nenen sok ka budak sok gede ini anak raja nyusun teh nenen gitu tapi hoge orang Sunda mah nya. Aduh. Geus jangan disuri teh eta tukang bas suri bae. Sudah numpang jelasna tu tukang makanya suri na geng tuna surina bisi eueuh dejang suri kepi surin satu bisa suri deh. Nah, gitu. Aya teh nu ngamak henteu malah disebut anak raja naon sagarupa tah eta teh mahabbah bi makna warahmah geus kabuleun ku rahmatna Allah itu sing saja mah geus kabuleun rahmatna Allah eueuh rasa geuleuh pamajikan hudang sare goreng patut cek batur teh goreng pamajikan sia mah tapi cek salakina bagaikan luna maya betul nggak? Tidak ada rasa benci sama istri duduh we kanyaah kabuleun ku rahmat Allah tah eta cinta mahabbah bi makna wa rahmat geus rahmat turun ti Gusti Allah ka urang sadaya gitu lamun geus turun rahmat ka urang moal aya rasa kumaha ningali budak lehwan biasa contoh deh hiji deui apa hileud apa hileud di cabe sok ningali hileud cabe sok ningali dara sok aya dina cabe hileud sok aya bilatung cabe eta cabe teh peurih urang teh peurih teh kana mata perih kana bewir lata kana letah lat naon teh cabe ari bilatung cabe peurihkeun teh matana henteu
sugan di jero cabe binatung cabe giget aduh perih gigisik henteu bener teu wah lada henteu bener teu henteu karena naon karena geus ka bulan rahmat geus ka bulan rahmat mah urang cinta teh insyaallah kabeh oge moal rasa geuleuh jeung ngewa cek batur salaki ibu-ibu sia meuli hideung tarangna salaki sia naon wae eta teh belain cintanya kepadaku naon macul di sawah punduk tepikeun ka luhur eta katingali geuneupna eta teh bukti cinta terhadap aku tuh gitu kartos Bu tah eta kitu hari geus wawuh jeung cinta mah hese lamun nu wawuh geus wawuh mana naon oge gampang ku Gusti Allah tereras sagarupa lamun urang geus kenal ka Gusti urang teh cinta ieu ka Rasulullah urang teh nyaeta mahabbah bi makna ittiba urang teh ngaitba urang teh kitu aja mah sakapur sirikeun jeung kiai tadi nah dari teh mah bahas ieu dari teh ngan poho deui naon teh bae terus nu lain hari urang teh keur ngait itba teh naonnya itbaun sunah ari urang teh keur itba teh nebeng nangkel apa nangkel nebeng lamun misalkeun Mang Bunyit berangkat ke Jakarta terus Mang Neum teh boga naon Mang Bunyit boga mobil duit loba Mang Neum teh hayang milu hayang nyawa Jakarta nit milu atuh hayu nyampe mah eta nu nebeng dari ke Jakarta nah nebeng teh gitu nu nebeng mah ngeunah atuh nu nebeng mah ngeun nyupiran teh nu nebeng teu diuk ke tukang kos bos atuh biji kieu Mang Bunyit nu boga mobil nyupiran teh nyupiran ka mana ka Jakarta dah ngeng Mang Neum mah jijing we ieu ngabaheulai we teh nebeng nu nebeng mah ngeunah bener teh cicing we nebeng tempo aya bensin tukang pom bensin Mang Bunyit erek ka pom bensin meuli bensin pura-pura hees geus diperintah atuh jam menambahan bensin pura-pura sare teu ngorok cek si Bunyit ka Mang Dedeg ya bensin lah ngisi bensin ngorok cuma sare ini kan dari mari kita nambahan bensin dan sare bae antep lu mayar bensin saha Mang Bunyit wa eta Mang Deung betul ada nebeng eta mah geus turun beres gar keluar di pom bensin geus tepi ya ka Jakarta Mang Deung pura-pura ada budak di mana itu nyit sampai mana sampai Jakarta saya teh Monas wih bener Monas nyampe teh ka Jakarta nyampe sarapan kan leuh jangan gede kuring tadi sarapan lah atuh aya nu ngajak mah kudu lumayan cai sarapan dah lumayan sah Mang Bunyit nu nebeng mah ngeunah sih gratis daang we geus bener balik oge diantarkeun ka imahna ta urang teh nebeng ieu teh ka saha cinta ka Rasul teh nebeng ka Kangjeng Rasul anu boga peran nama Rasulullah sallallahu Rasul ka para sahabat ka para aulia ka para wali ka para mursid urang itu orang Cijeruk mursidna Abah Anom Ahmad Soebul Tajur Arif tuh hilukeun eta terus nyampe ka ditu tak urang teh nebeng urang teh nangkel tapi urang teh ka ditu pengen akhir da tujuanna ge urang kau itu hartos itu urang teh cinta teh jeung lamun geus deukeut aya jujutanana aya susunanana ti urang ka guru urang ka guru urang nu teh ka Kangjeng Rasul insyaallah bakal wawuheun Rasulullah ka urang kenal jeung urang naon sababna urang sok ngamuliakeun nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu nu kenal mah geus wawuh mah geunah wa contoh deui bere contoh mah arek dibere contoh mah apa ya balik deui ya ka Mang Neum ngadeg di setik Mang Neum ganti-ganti ulah Mang loba baturan teh di dieu teh mangkos yeuh mangko ya tiap poe minggu teh sok olahraga isuk-isuk nyaeta ka
di dia mah lari teh kemana teh? Kasempur lain? Hah? Sebagai lama kasempur wah uin. Namun teu ke Stella gagah belah mana tuh Stella? Ka Stella poe Minggu isuk kene jam 6 terus. Wah, dinya Mang Ukos aya 3. Ayo, anu kahiji tiap poe Minggu nu osok lari teh salian ti Mang Ukos nyaeta aya Mang Endong. Lu kembaya tuh dari contoh bingung rek nyebut saha. Emang Endong, ari Mang Endong mah kaasupna jalmana awam apa teh nyaho naon awam teh nya. Pokoknya teh nyaho teh nyaho naon Mang Endong mah. Terus nu kaduana nu osok lari teh ka Stella teh nyaeta saha teh ngaranna Mang Godeg. Mang Godeg. Mang Godeg mah jelmana alim. Naon alim teh berilmu. Mang Godeg mah berilmu atuh. Jas lagi beda yang sindung itu. Ampura we emang nyeum teuing. Ya anu kakilo Mang Kos. Hari Mang Kos mah jelmana geus marifat atuh. Ada ka abah hanom lagi kocek 3 kali bolak-balik. Tapi tara katingali ke masjid mah. Baik teruskan heula nya. Yo. Jadi aya Mang Kos, aya Mang Endong, aya Mang Godeg. Ya Mang Endong jelema awam teh nyaho naon, bos weh suk-isuk jam 6 rek lari ka Stella, sapatu kos kaki gagah, naon segrupa training, lompat langsung timah teh lari gas. Keur lari bawa di pertengahan jalan pas ngali aya imah gede. Wow. Badag. Rete. Lek sinten mah awam teh nyaho badag euy. Wah, badag ge pokona mah ini deui we. Balik. Terus we Mang Godeg. Sarua mah geus Mang Godeg mah pan rada berilmu, orang alim. Eta HP buat make handsfree cerat, ajos ka dieu make musik wah euy. Atuh santai. Pan memanfaatkan waktu dengan enjoy. Lu enggak? Jadi kita larian pasti ngali Mang Godeg deui. Si Mang Godeg ningali. Wow. Badak itu iya karena orang berilmu Mang Godeg mah eta imah dihitung pantona ge ieu hargana pasti 1,5 juta pilar pilar 3 tahun dikali 10 iya mah 1,5 miliar ya imah orang berilmu beres weh ini deui Mang Godeg betul jelas giliran Mang Kos sarua setelan mah ngan Mang Kos mah orang nunggus marifat tara gagayaan training oge nunggus baheula geus 3 tahun kamari itu lain teu ka Bali wah lain teu ka Bali ngan teu boga gitu jadi deh lari sarua sorry ngali deui wow badak yo imah saha ieu teh nanyakeun tanyakeun ka security anu imah Mang Wewen Mang Wewen amin atuh Bu Mang Wewen itu nya Wewen nu Cijeruk nya ieu Mang Wewen panena atas jantan wali kota amin wah bener cok geura ketok ting tong pan kebel meureun ari nu geus beunghar mah kebel tot aya CCTV sagarupa eta pembantuna Mang Wewen ngaranna sahanya Tukiam eta mah cik Mang Wewen Tukiam aya naon juragan juragan geus beunghar mah cek Tukiam naon juragan ih eta nyempet bel sanu mencet bel tingali di CCTV tingali teh pakai celana gitu training geus lapuk sapatu gitu ya mah lain piduiteun cek Tukiam teh duka itu jurang tacan kantos ningali bisi eta cenah ti anggota dewan nah sanes semuanya dangdanana gitu coba tingali CCTV-na pas ditingali eta ku Mang Wewen pas ditingali engko si lain datang ka dieu dinu CCTV can panggih eta teh di kajauhan geus wawuh atuh engko Allahu Akbar si lain gitu ngelamu teh Tukiam bukakeun gerbang siapkeun sagarupa jamuanana Tukiam teh kaget rasa itu tepuh ya kota istimewakeun cenah gitu duh
nurut turutkan ini langsung tukiem teh di piorang ku Mang Wewen buka pun gerbang. Punten Mang Wewen mohon gedengan kena ka abdi mohon name juragan cenah ieu teh Mang Wewen namina mohon sok atuh buka dibuka. Mangkos heueuh. Saur Mang Wewen ieu teh mangkos supaya itu salah setik mah anu mah geus tuduh. Emang kosnya tuh suka dibuka atuh eta mah kota dodongkoan tuh kiem teh da sieun. Mangka mangkos. Mangga calik sok calik. Paling ngaleut naon? Abdi mataran pokona sampai ocok Mang Wewen. Situ kiem can mere. Cai eta teh tuan tadi geus tah siapkeun Sprite. Kopi susu jeung sagarupa. Mang Wewen siapkeun tuh Sprite, Fanta, Coca-Cola serupa ngan ulah bir geus eureun ieu mah. Heeh, atuh. Siapkeun. Datang Mang Wewen ka Mangkos. Alhamdulillah sih gablok. Bingung eta citep yang. Geuningan meuni deukeut pisan eta juragan jeung baturna eta Mangkos. Sakitu bajuna meuni geus rawing-rawing kitu ge aneh. Bener. Karena geus wawuh sagara rupa ku Mang Wewen dititah. Mangkos. Tah Sprite, tah Fanta, tah teu sok ngarokok naon enak. Ji Samsu. Beulikeun Samsu saslok. Lu gagah teu. Di penta teh Mangkos eta ka Mang Wewen. Menta teu. Henteu teu kudu dipenta dibere, dipenta dibere ku Mang Wewen karena geus kenal, geus wawuh, geus wanoh, geus deukeut. Kitu. Urang ge sarua lamun urang geus wawuh geus deukeut geus wanoh ka Gusti Allah nanaon oge teu kudu dipenta dibere naon pangabutuhna kitu kartos mahabbah kuncina Marifat. tah eta kitu insyaallah lamun orang dia da urang oge panosok marifat urang sok mahabbah geuningan mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah hayo we ka masjid teh kira-kira eta jelema anu wawuh teh ka Gusti Allah. Teh atuh ngan saukur nyebutkeun ngaran. Model kieu ka wali kota ngaranna teh sabari kota teh? Gubernur saha? Ridwan Kamil. Nyaho ngaran mah Ridwan Kamil tapi teu deukeut teu wawuh kumaha nya sok ngaran. Kira-kira rek meunang moal kamuliaanna. Kira-kira ku Ridwan Kamil rek dibere moal eta duit. Moal. Ayeuna hayo we dibaca ilahi anta maksudi waridoka matlubi autini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah masjid kosong burut kabeh. Atuh anu mung ka masjid mah burut sia teh lembangna hese. Aduh capek deh. Oh gitu. Ahli toreko, ahli cidiruk mah masjid inu kosong tuh ahli sedangkan Rasul teh muludan teh cek Rasulullah nyaeta anu kudu dilaksanakeun teh parentah Rasulullah tara cicing di imah cicing di masjid wae bahkan imahna leuwih butut daripada masjid bumi na Kangjeng Rasul ditutupanna ge ku palupuh korma masjid nama Mekah ku anana Madinah jeung Nabawi betul enggak? Ari ieu mah lain nyumbang ka masjid ngan sarek 1 juta oke diomong-omong aing kamari nyumbang 1 juta panitia teh dilaporkeun goblok ngarasakeun keur di Bogor teh macam purang bener teu kitu yeuh imah mah butut teh naon tapi bumi Allah masjid Baitullah masjid kudu aralus jeung kudu dieusian kabehanana ngaku torekot tapi mumul ka masjid bener burut kabeh bener kitu jadi galak ieu Pak eta seutik. Itu sembaraha urang geus ngesancan MC. Jalong sajam sih ya. Sajam 3 juta di itu mah. Aduh. Masih lah, sabaraha menit deui teh panitia bener ah. Sajam deui, sepura ge. Nah, jadi perintah Allah anu kudu diutamakeun perintah Rasul anu kudu diutamakeun kudu istiqomah perintah Rasul kabehanana istiqomah itu pangarsan kiai eta teh sumping cacan sumping oh berarti pas sumping abdi kirim nya kitu nya sepakat
Bu, Bapak sepakat Kiai Pangersa Kiai Kang Raj Sumping abdi lirennya sepakatnya tetep bikin kabuting mati lain dalang itu ulah jam 12 mah ada lumayan buka sobat balon hari teh balik sugan we di barkelan amin kabeh oge eusina anu kudu mah lain ngamumule lain sohorna anu sohor mah Rasulullah urang manumpang sohor tadi ge urang mah nebeng urang mah nangkel ngan ku nangkel oge tapi lamun nebengna teu dilaksanakeun nu nebengna teu milu-milu naon aya mah supir hayang rek milih bensin manehna embung hayang kacai lilah kesel teh kira-kira kesel wah kurang jalan ka dieu cek supir cek nu boga duit cek nu boga mobil tapi anu nebeng popo hayang jalan ka ditu pika keseleun teh eta Pak teu ka pika keseleun atuh sarua ieu Rasulullah teh lain sohornya sohorna Rasulullah urang ngan sakur nebeng naon anu dianjurkeun ku Rasulullah ku urang kudu diikuti leres teh contoh deui ngarah ka harti mah Pak Ustad RW apal teu terus pengen surat ti Bapak Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat kepada Bapak Ustadz RW berhubung karir Anda sangat baik di masyarakat dekat selalu mendukung acara-acara keagamaan saya suka maka dari itu Pak Ustadz RW langsung instruksi dari Gubernur Jawa Barat akan diangkat sebagai kades misalkan atau sebagai lurah atau sebagai wali kota gagah teh bungah teh kira-kira bungah teh eta saking bungahna Pak Ustadz RW eta surat dibaca deui teh di Ridwan Kamil kepada Bapak Ustadz RW angin jadi wali kota Gusti ieu teh ngimpi apa teu gitu gak percaya tanyakeun ka Mang Bunyit itu tanya teh baca naon baca itu teh Ridwan Kamil bener gitu kepada YTH Bapak Ustadz RW diangkat jadi wali kota bener wah lihat itu Ridwan Kamil bener coba tanyakeun ka lurah tanyakeun penasaran tanyakeun gitu oh iya leres selamatnya Pak Ustadz RW eta rek sare eta surat dibaca deui kepada jadi wali kota Gusti eta surat dikikeun kana dada saking bungahna Gusti Allah alhamdulillah geus kitu naon deui bukakeun bantal simpen di sareang udang sare isuk-isuk bari ngarokok jeung ngopi dah maca deui jadi wali kota aya lancokna dulurna baca bener teh ya saking banggana Ari pek teh kadaluarsa dipanggilna poe Senin juga elinganna poe Rebo. Ayo we dibawaca saking bungahna. Ari parentahna kita datang teh datang. Atuh Ridwan Kamil teh kesel. Mawa utusan kan itu. Coba Ustaz RW datangan gitu. Datang masih datang teh. Assalamualaikum Ustaz RW mohon. Itu diantosan ke Ridwan Kamil naon? Ada surat baca teh aos. Nya abdi diangkat jadi wali kota, eta tirahan tidak datang dilantikna. Ulah itu dia geus dua poe kamari, kumaha tuh? Kesel Ridwan Kamil ge bener teh. Kira-kira jadi teh eta. Henteu da parentahna teh diikuti. Kira-kira urang jadi teh muridna Abah lamun parentahna teh diikuti. Kira-kira jadi teh urang umat Rasul lamun parentahna teh diikuti. Kumaha teh? Ayo we dibabaca yo Rasulullah teh kieu yo Muhammad teh kieu dibabaca ka masjid kana kumaha tuh bener nu aya nyanyi we hayo tentang cinta nyanyi teh deui aku mau mendampingi dirimu aku mau cintai kekuranganmu cinta nyanyikan teh hayo ka masjid aya dur bedug gajeruk keneh wae ngan tibang di pareuman goblok Hampura punten para guru persepuhan punten pisan sim kuring ngarasaeun di Bogor hampura kabawakeun bahasa teh Bogor
hampura pisan gitu so rajin salawat awewe hungkul nyanyi tentang cinta biasana ge lagu teh rock wae pop dangdut tentang cinta sinarieun Ahmad ya Habibi Habibi takol atuh aduh anya tunuh ayo Apa nanggalan? ya bujang nyawer mah hayah we eta mah kitu tah awewe teh Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi ditanya teh sia geuningan pinareun sholawat sia nyanyi teh heueuh ngaranna kabogohna Ahmad atuh pantesan we Allahu akbar Ahmad ya Habibi Ahmad wahai kekasihku Ahmad wahai kekasihku sia kitu Allahu akbar tempo mah azan caricing bae pareumane hungkul ngariung ka acara masjid kosong wah Rasulullah nitah ka masjid wah lain siang jedog ain contoh deui lah siji deui ngaran makin patri sugan we poho contoh Mang Wewen jelema beunghar bedo Mang Wewen deui we amin atuh beunghar harta beunghar ama ahli sor amin Mang Wewen jelema beunghar Mang Dong aing mesti pegat ya aing teu cenah ge Mang Dong jelema beunghar imah megah mobil mewah harta berlimpah jeger teh boga pembantu ari jelema beunghar mah ngaranna pembantuna Luna Maya da kumaha tunggu eta mah jeung ngaran we Luna Maya deur kecek Mang Dong ka Luna Maya da Mang Dong teh jelema beunghar rajin ibadah di sarupa cek Mang Dong Luna ka dieu ayo abdi sareng si Usan arek among ka Jakarta omat balik teh isukan ieu Luna wayahna kamu Luna Maya ya kamu itu jangan lupa itu si Rembo hayam Bangkok aku parabien ya sama kamu ya nang sih pokoknya mah bere dahar gitunya paraban heuh ka hayam paraban atuh paraban ya parabin tuh hayam Bangkok kesayangan aku si Rembo cek eta Mang Dong terus jangan lupa itu warung dibuka jangan tutup karena banyak pembeli besok mau datang udah janjian oh gitu iya jangan lupa lagi ini tuh diberesin ya ini dipindahin nanti teh kaluhur yang ini nanti kursi pindahin lagi ke sini soalnya kan sudah beres acara syukuran jadi kamu Luna Maya bersih-bersih yang bersih ya iya siap Bapak Endeng siap berangkat Bapak Endeng teh jeung si Santi teh ka Jakarta buat balik nanti balik nanti penting ari Mang Dong berangkat eta Luna Maya ge berangkat nguriling ayo we nguriling ngabangga-banggakeun Mang Dong ngagul-ngagul Mang Dong iya Mang Dong nya teh tahajud na kieu pokona mah ibadah kieu naon sabari pokona mah jelema beunghar jelema berehan jelema sagarupa gitu pokona mah Mang Dong kieu garik deui kabeh lembur wilujeng sumping ka pangarsa Kiai Kang Raj mugia tami-tami kabarokahanana amin dimuliakeun dunia akhirat amin sallallahu alaihi teraskeun sakedik deui carita Mang Dong hayo eta Mang Dong eta si Luna Maya terus we muji-muji sakampung Cijeruk kabeh eueun nu teu nyahoeun pujiannana anu disampaikeun ke eta Luna Maya pembantuna Mang Dong sampaikan ke maghrib Mang Dong datang eta si Luna Maya datang pas datang eta Mang Dong ningali si Rembo hayam Bangkok kesayangannya itu langsung dia berbet lompat ke tukang pengen menenjo pas dia menenjo iya melihat ditinggali teh di tukang dipipir dina kanangna eta si Rembo geus bae Allahu Akbar ya mate di paraban si Luna Maya teh bener teh si Rembo teh di paraban Luna Maya mohon Mang Dong kadeu nah ieu si Rembo kunaon Allahu Akbar juragan Dong hampura ieu teh hilap abdi teh teu maraban hayam warung kunaon teu dibuka deui darat kamari telepon tadi pelanggan astagfirullahaladzim juragan Dong hampura henteu eta abdi teh hilap ieu kunaon teu beresan Allahu Akbar hilap teh kunaon atuh ka mana we
abdi teh ngagul-ngagulkeun juragan lu ka itu ka dieu juragan ngegegel gitu. Eta si Rembo hayang pasayanganna paeh ngamak teh Mang Deung. Ngamak gitu. Ari parentahna teu dilaksanakeun, ari hayoh ngagul-ngagul terus-terusan. Hayoh mulu dan disohor-sohor, diagul-agul ari parentah Rasul teu diturutan, teu diikuti. Tanu kitu teh pasti dicarekan wa. Bener. Nah, maka tu Rasul oge. Kaharti teh contoh bieu. Kenapa kamu Luna Maya tidak dilaksanakan perintah aku? Maaf juragan Leung, sudah nggak kesimer. Untuk berat, untuk kesimer goblok. Hampura-hampura itu tah urang mah cenah cep sakauli disim kuring til alit di dia urang mah sadayana teh ahli torekoh ka Abah mursidna ka ditu ka Kangjeng Rasulnya Ratuan Si Abdul Qadir sana terus ka Kangjeng Rasul urang teh laksanakeun parentahna. Ari Abah cicing we di imah henteu di masjid wah kabeh tiap we oge mun urang talkin ka ditu teh di masjid. Ari Abah resepkeun teu kana nyanyi-nyanyi resep wae tempo aja mah di masjid we mau nalkin mah ngan cacan kantos ka kuping eta Abah nyanyian bae henteu. Nah teu meunang usah nyanyian meunang setengan waktuna salat mah atuh ka masjid pan ahli toriko meureun. Aing menaon atuh da heuh da tadi nyaksian masjid kosong dan naon. Cek aing ieu teh toriko teh mana ieu teh? Allahu Akbar. Tadi nama mau ngabahas ieu wa moal. Ngan ieu ku sedih-sedihna ti baheula jeung gayeuna masih keneh masjid teh kosong keneh bae. Lamun anu ngaku toriko ti bah anom cara ka masjid lain eta mah kaluar tina torikohanana. Betul. Itu. Maka sok ti ayeuna pemuda sadayana mangkat ka masjid bapak-bapak pinuhan di masjid naon sabab 27 derajat lamun urang ngalaksanakeun salat berjamaah leres. KB 27 derajat keur mah urang teh maca Quran can bener salat di imah keneh wae balepotan kumaha tuh hayo we maca teh bener da jiga nu urang keur nu pego apa teh nu pego anu bisu tangan saukur gerakan hungkul geuning ai macana balelo. Urang lamun ngomong aja anu pego sok kaharti tara kadang kaharti kadang teu bener teu so contoh we lamun aya pamenta anak urang teu ngomong ngan saukur gerakan hukum contoh ieu Mang Deung anakna si Jam-Jam deur hayang motor hareupeun si Deung teh ngan saukur gerakannya hukum menta mah teu ngomong mah teu neng Sindung ke nonton TV kieu. Sindung ke nonton TV kieu. Eta anak aing si Jam-Jam kunaon nya? Balik deui si Jam-Jam teh hareupeun anak. Hareupeun ilungna kitu bolak-balik we. Eta teh kaliaan teh Sindung. Sia sugan gelo goblok anak aing. Udah. PA sugan beureun cenah. Kira-kira kahartieun moal eta hayang motor. Moal, tapi lamun misalkan si Jam-Jam bager, si Jam-Jam tiap isuk-isuk ke masjid, terus hukumah wadah, nyusul, ngepel ngabantuan eta Mang Deung jeung si Santi kabehanana, eta si Jam-Jam moal lila oge, pasti gara-gara milik jeung rahmat Allah, ku bapana langsung belikeun motor, teu kudu dipenta. Laras teu kira-kira. Kitu, Pak. Hayo we urang teh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo masjid eueuh ngaji tara ngan syukur pipilun we hungkul ngeriung tempo giliran rutinan eueuh taklim wa nu kahiji tugas urang eusina mata urang teh muludan ulah ngamulutkeun Rasul hungkul urang eta mulutkeun diri urang sorangan mulut hijrah lahirkeun diri urang nu anyar berangkat ka masjid kabehanana ya ibu-ibu khotaman baheula keur abdi ST di dieu wih geuningan khotaman tiap mungi Jumat mungi Salasa gagah. Nah, anu imamanana geus bener-bener ku guru mursyid urang geus tunjuk jadi imam. Geus tunjuk jadi naon teh mimpin khotaman kapungkur nyaeta pangersana ajengan anda. Sareng pangersana nyaeta Mang Odang. Terus luar biasa ngeunah zikirna teh kita zikir.
Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Bari jeung eusi hatena Allah, Allah teh ka mana-mana. Lamun geus eusi hatena moal poho ka masjid. Eta teh loba teuing la ilaha illallah tapi hatena kosong. Moal ditengok ku Gusti Allah ge, Pak. Contoh ningali jam, lamun ningali jam urang, lamun jam dinding urang teu utak-utakan, eta kumaha manfaatna? Dah ningali pas ningali ke jam 3 keneh wae sare deui. Ningali jam 3 keneh wae sare deui. Hei hong teh azan. Geuning geus azan ieu tingali teh. Nah jam 3 si astahyam sapae. Tuh bener teh. Mata lamun hate urang kosong cek Gusti Allah. Allah rasa inget ka Gusti Allah. Allah hopina. Allah dina hopi urang ke jalan. Allah kosong berarti cek Gusti Allah. Modar sia mah geuningan. Bener teh. Model urang ningali jam dinding nu ditingali teh alus jamna nu ngadaplok apa jerona nu utak-utakanana? Jerona anu ditingali teh utak-utakanana. Cerak. Itu bener teh? Urang ge nu ditingali teh jerona. Allah tuh gitu. Bener teh? Akur. Tingali ya ustaz, dia make gamis sakieu alusna. Oh, nu gaeun hargana mahal teh. Apa ditingali erek gamisna ku Gusti Allah apa hatena? Lamun kosong datang ka dengan saukur minta amplop eta borohol usahna. Bener teu? Hatena kosong. Percuma gitu Bapak Ibu. Ku ayeuna kitu eta jam teh ayeuna ti ayeuna langsung ganti baterai urang sararea, langsung ganti pasti bakal inget eta detikna eta mah. Diusan endung tuh. Nang gitu Allah oh Gusti Allah masjid kosong bumina Allah ramekeun gitu da parentah artinya Bapak Ibu dulur sadayana hapunten anu kasuhun bilih jeung bilih aya cariosan syukur anu kurang mirnah kana mana ngabletak kana otak tigolos kana waos hapunten pisan senam itu sopan bisa nih budak senelanya oleh hona dari sana geningan ngomong sangeunahna mending gitu hampura bisa dia hapunten dikit-dikit Bapak Ibu dihapunten da dulur sadayana dihapunten simkuring alhamdulillah hatur nuhun ikhlas ngadongkeunana ikhlas ngajalankeunana insya Allah ti ayeuna enjing subuh urang mulut berubah lahir nyata karena perbuatan anu baru masjid penuh deui zikir loba deui nya amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu anu tiasa kabeh hatur hapunten sakali deui margi pangarsa ajengan Kiai Paranto Suping simkuring pamitan langsung pada teras angkat deui ka Bogor hapunten pisan anu kasuhun minal aidin wal faidinnya punten lahir batin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.